Mangsa alam harita teh tengah poe. Angin harita teh nebak kena tatangkalan, dauna cing arulang oyag-oyagan. Hurang bang, si Ninok harita teh lompat ti heula. Jeleng-jeleng, si Uduy jeung si Badil oge harita teh lompat nuturkeun ke si Ninok. Dina waktu anu singket ti luarna harita teh geus jauh ninggalkeun pagurontangan sakti. Bah Bondan colohok bengong, teu nyangka musuhna bakal kabur. Bah Bondan kakorot ngancing sabab teu bisa nyangkalak musuhna. Sedengkeun si Denok, si Badil jeung si Uduy harita teh geus jauh ninggalkeun pagurontangan sakti. Di luarna geus tepi kana wahangan. Celeng ngaluncatan kana batu. Heula oge geus tepi kana peuntaseun eta wahangan. Di luarna dariuk si wahangan napas ngahegak ngos-ngosan kesang hucur maseuhan badana. Si Badil jeung si Uduy saperti nama geus ripuh kacida. Racun tina carem nyi intan wangi terus nyaliara kana sakujur badan si Badil jeung si Uduy. Si Denok harita teh pok cumarita. Kang Badil, Kang Uduy, kumaha karosna ayeuna? Si Badil netep ke si Denok pok harita teh ngajawab kana pananya si Denok. Masih kiat mapah sakedap maneng? Nganyata napas jadi sesek, aduh, jadi engap. Si Badil jeung si Uduy harita teh ngos-ngosan, napasna makin kerap. Ningali kondisi si Badil samodel kitu, si Denok harita teh nangtung, terus ngajakan indit ka bumina. Si Badil jeung si Uduy cung nangtung, terus di luarna harita teh leumpang. Dina sesa tanaga si Badil jeung si Uduy kuat lempang nepi kana kotakan, geus kitu mah rupuh harita teh nangkuban. Si Denok harita teh panik, mun teu buru-buru ditulungan nyawa si Badil jeung si Uduy moal katulungan. Keur kitu torojol harita teh Nunu jeung Unen, puguh si Denok kacida bungaeun pisan. Tetela Unen jeung Nunu teh dititah nyusulan si Denok ku Jenal, sabab si Denok can mulang keneh wae sok padahal harita teh geus wanci lohor. Nunu jeung Unen teu loba tatanya harita teh. Si Badil harita teh ku si Denok digandong, da puguh pangawakanna teh pegang jadi hampang di bawana. Celeng si Denok harita teh sakedeng oge geus ninggalkeun Unen jeung Nunu. Si Uduy harita teh dikandung ku Nunu pelecat lompat sangkan tereh tepi. Urang kocapkeun geus tepi weh, si Badil jeung si Uduy harita teh digolerkeun dina samak di tengah bumi. Duanana can sadar tina kapiuhanana. Jenal buru-buru ngebaran ka si Badil jeung si Uduy sabisa-bisa. Nya ari dikeureuh diobaran mah tetela aya hasilna. Rai panono si Badil jeung si Uduy teh beunta, dorat rere terus hudang. Si Badil jeung si Uduy harita ge geus pisah diuk. Regot-regot obat di jenal teh harita teh inum sangkan teh jagjag. Tetela mujarab, napas anu tadina sesek ayeuna mah jadi longsong. Gar gitu torojol Pak RT Sakim sareng tua kampung, RT Sakim sareng Mang Sunar atau ketua kampung watirin pisan ningali warugana si Badil jeung si Uduy. Wajahna aja momom, dina padana harita teh gemek bareureum. Masih untung si Badil jeung si Uduy teh salamet cacak mun henteu ditulungan ku si Denok mah geus pasti we. Si Badil jeung si Uduy teh paragat nyawana. Pok harita teh Mang Sunar cemarita. Kumaha ieu teh kajadian anu sabenerna? Botak reueus bapa mah jeung Badil jeung Uduy. Barabat si Uduy ngorolang nyaritakeun kejadian anu tumiba ka maranehanana duaan ti mimiti dipegat ku si Sutar jeung baladna nepi ka danget harita. Ditetek harita teh henteu aya nu kaliwat. Si Denok oge harita teh nyambungan nyaritaan si Uduy. Tetela keninganan dicaketan lembur urang teh aya paguron anu teu saliu sareng ajaran agama urang. Nyatana paguron tangan sakti anu dipimpin ku Bah Bondan. Abdi nami apal tadi papa? Pernah nama di leuweung eta teh pa? Allah, baru keningalan kitunya. Tuh ieu mah kedah siaga, ronda kedah aktif deui mah berde. RT Sakim harita teh unggeuh. Ya sabada kitu mah ngobrol ngalir ngidul nyawalakeun masalah paguron tangan sakti. Kasugri para wargi, urang tunda heula kayaan si Badil sareng si Uduy anu aya di bumina jenal. Ayeuna urang kocapkeun juhe sapara kanca. Mangsa alam harita teh pabeberang, motok harita teh datang ka bumina juhe, naroskeun si Badil anu henteu datang ka bumina. Juhe anu kebeneran nuju aya di bumina harita teh kerung sabab isuk oge si Badil jeung si Uduy teh geus indit ka bumina maotok.
Ok harita teh juhe cimarita. Punten mah, si Jang Badil sareng si Udoy teh anjing oge parantos angkat ka bumi emak. Tapi teu aya Jang Juhe. Mama asa aneh. Nah kemana atunya eta budak teh? Wah buah barudak teh indet ke tempat anu sejen mah. Tah bisa oke mun kitu mah. Yakin doa Jangnya, mah bade mulang deui ngan lamun magrib can mulang wae. Yah nambe beja ka emaknya. Mohon mah. Leos motok ninggalkeun pemeda juhe. Juhe ngahuleung sabab aneh kacida henteu biasana si Badil jeung si Udoy ngalakukeun tindakan kitu. Is anu rada alum teh sabab melang ka si Badil nepikeun ka harita can mulang wae. Kulantaran juhe panasaran terus keluar ti imahna, terus indit ka imahna si Omod, etelah si Udoy oge can mulang. Dina wanci sarupna si Badil jeung si Udoy can mulang wae, ugu wae is teh sareng Delis jadi panik pisan. Maklum ari awe mah sok gancang ceurik. Juhe jeung Omod nenger-nenger sangkan tenang. Dina wanci isa juhe indit ka beumina maotok. Bebeja yen si Badil sareng si Udoy teh can mulang. Nya sanggeus lapor ka maotok mah juhe teh balik deui ka imahna. Pak RT sareng tua kampung nyiapkeun wadah boladna sangkan niangan laratan si Badil jeung si Udoy. Ring ngabring mawa oncor, aya nu ka kaler, aya nu ka kidul, satiap madhab didatangan. Sanggeus rada lila aya laratan ti warga anu kabeneran ningali si Badil jeung si Udoy. Si Badil jeung si Udoy kaluar ti kampung eurih cenah leumpangna oge gagancangan. Dina wanci tengah peuting aleutan warga anu niangan si Badil jeung si Udoy teh baralik di ka imahna masing-masing. RT hati mending ngesang, pamaman selaku tua kampung oge ngos-ngosan capek maluruh si Badil jeung si Udoy. Anu memang can kapanggih nepikeun ka harita. Ocapkeun maotok harita teh nuju sila di kamarna. Sila mendak komunikasi pisan, bibirna jejampean mapatkeun ilmu panemuna sangkan bisa narawang si Badil jeung si Udoy. Tetelah hasil si Badil jeung si Udoy harita teh aya di bumina bitarsih nuju sare tibra. Ku maotok katingali jelas pisan. Nih maotok teh seure leutik, poroman marah mai pungah ningali incup pulungna ka pendak kalayan salamet. Ya kulantaran si Badil jeung si Udoy parantos ka pendak maotok terus kuleum sabab wanci teh parantos wengi. Dina wanci isukna maotok datang ke pembina tua kampung, kebeneran nuju ka rumpul, juhe Omod Iis Delis oge araya, ok harita teh maotok kedalisan. Alhamdulillah Jang tua, oge kasadayana si Badil sareng si Udoy teh aja di tempat anu aman. Si Badil sareng si Udoy salamet teu cecel bocel. Kasadayana ulah paning sareng ulah salempang sabab si Badil sareng si Udoy upami dos aktos nama bakal weh deui ka dieu. Keun we heula nya si Badil sareng si Udoy teh nuju milarian luang sareng pengalaman. Tenang we, tenang. Kumaha diawaskeun ti dieu. Urang doakeun ku sararea mudah-mudahan selamat sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngadangu kekecepan kitu ti maotok sadayana bunga pisan. Iis sareng Delis ayeuna mah jadi berag bunga sabab buah hatena teu kunanaon. Ya sabada kitu mah maotok keluar ti pembina tua kampung teras mulih di kabumina. Kulantaran si Badil sareng si Udoy tos ka pendak, maotok neraskeun hanca didikanana ka si Abel. Si Abel mah da calakan henteu aneh si Abel teh geus ngawasa dasar jurus-jurus silat ti maotok. Malahan mah harita maotok ngajarkeun jurus-jurus silat simpenan. Si Abel cepet nyerep ilmu-ilmu maotok. Maotok bungah kacida boga murid samuda si Abel. Dina waktu anu molina oge bakal bisa ngawasa sakabeh ilmu silatna maotok. Tilu poe ti harita aya nu datang ka bumi juhe sareng Omod, tetela si Badil sareng si Udoy dijajabkeun ku si Denok sareng Irwan. Tetela juhe sareng Omod teu aya di bumina, si Badil terus muruk ka bumi Pak Maman atawa Akina. Tetela sadayana teh nuju kumpul, barang ningali si Badil sareng si Udoy sumping gabrug. Iis sareng Delis ngerangkul ka putrana. Dicabakan da bisi kumaha onam sadayana kacida bungaheun sabab anu dinanti-nanti teh parantos aya ayeuna mah. Pamaman suka jeung bungah ningali incuna salamet maotok oge kumujeng paroman harita teh biar marah mai. Sedangkan si Denok sareng Irwan mah aya di luaran bumi ngantos sandi piwarang kalebet bumi kudu gaduh bumi.
Jika nama anu gaduh bumi teh hilap yen aya tamu anu ngiring ngejajatkeun ka si Badil sareng si Uduy. Sanggeus dalami mah pamaman kakara sadar teras si Denok sareng Irwan teu dipiwarang lebet ka bumi. Si Denok munjungan kasadayanan hadir di bumina pamaman. Sadayana nampi kalayan kabingahan. Dalami hari teh terojel Juhe sareng Omod. Gaburug Juhe ngarangkul ka si Badil. Nya kitu deui Omod ngarangkul ka si Uduy. Sadayana kukek caralik sor leueteun harita teh sor cau sor itu sor ieu. Keur kitu pok Juhe harita teh cumarita. Alhamdulillah hidup duaan selamat. Yin mah kasip upami bade angkat akan tante wartos heula nya. Belang bapak teh. Tuh tinggal tuang ibu cerik na oge saban wengi. Pok si Badil ngejawab. Apunten Bapak, Ibu oge kasadayana. Rumaos abdi duaan teh lepat, insyaallah mau sekali-kali deui lampah anu sapotos kamari. Apunten kasadayananya. Ya syukur ari moal kitu-kitu deui mah. Ku bapa, ku mas sareng ku sadayana oge dihapunten. Sok geranya teulah ka dinya teh sok. Tah gerak teulah sok ka dinya. Gerak dahar heula tu ka dinya sok. Ge ari ieu saha ieu teh jang? Juhe neuteup ka si Denok sareng Irwan anu teu tadi merhatikeun ka manehanana. Oh, anu geulis namana teh Denok, anu kasep namana teh Kang Irwan. Nah, eta teh anu parantos nuangan abdi duaan Bapak. Iya dongeng nama. Barabat sia. Si Badil harita teh ngalakonkeun pangalaman waktu kabur ti imahna, sadayana didongengkeun teh nu kaliwat depikeun ka harita. Tah, kitu Bapak. Gebeg. Juhe harita teh ngarenjag. Naon anu jadi ngarenjagna? Sabab si Badil nyabit-nyabit bapana si Denok anu taya lianti jenal musuh satru kabuyutana. Juhe mencorong ka si Denok, tetela leuwih geulis si Denok teh daripada indungna. Anu baheula mah pernah dipikahayang ku manehanana. Juhe ayeuna lain Juhe baheula anu ngakukulungkeun hawa nafsu, ayeuna Juhe parantos insaf. Dumasarkan hal eta Juhe kudu buru-buru balaka, sangkan bisa minta hampura ka indung bapana si Denok. Memang luar biasa jang pengalaman hidup deh. Bapak mah bangga gaduh putra sapertos hidup teh. Sadayana ngacukeun jempol ka si Badil sareng si Uduy anu parantos aya perubahan dina sikapna. Ayeuna mah leuwih sopan sareng dina nyaritana oge adab. Dina waktu harita maoto kerung ningali kana badan si Denok sareng Irwan. Aya hal aneh anu aya dina dirina si Denok sareng Irwan. Maotok henteu geruh dina waktu mah maotok bakal balaka nyaritakeun hal aneh ka si Denok sareng Irwan. Mangsa alam harita teh pas sore, langit angkeup cigana mah bakal hujan, ongeret reang disarada pate malanjing pada baturna. Mentak kelar jeung mentak waas. Sakapeung mah sok kadenge surah hayam kongkorongok di pipir imah mending ngelawung teh. Nya sanggeus dalami mah si Badil sareng si Uduy teh euih ka bumina. Di bumina pamaman harita teh maotok nuju calik bari jeung nuang ngageplak. Si Denok oge sareng Irwan sami harita teh nuang ngageplak. Pok harita teh maotok cumarita. Punten neng geulis, oge ujang anu kasip. Manteh aya obolkeuneun ka hidup duaan. Ngan moal di dieu kumaha daek mun ngeuring ka bumi emak. Si Denok harita teh pok ngawalon. Mun mangga mak, abdi mah ngeuningan bae kumaha emak. Ah, mohon atuh ari kitu mah. Ujang kumaha dek milu. Mohon ngiring mah. Montok nyelang heula ka tengah bumi. Bakuna mah bebeja ka pamaman bade ngajakan si Denok sareng Irwan ngendong ke bumina. Pamaman henteu kaabotan. Nya sabada kitu mah beral tiluanan kaluar ti bumina pamaman nuju ka bumina maotok. Teu kacaturkeun lamina di jalan tiluanana harita teh dugi we ka bumina maotok. Di warung maotok masih kena rame loba anu jaracan. Anu ngaladanganana teh nyatana euy sareng Joko. Warung maotok teh terkenal di lemur eurih mah. Maotok ngajakan si Denok ka juru bumi. Sup duarana lebet ka bumina maotok kek ceralik sor susuguh harita teh diasongkeun ku maotok. Si Denok sareng Irwan rat-ret niatenan kayaan di bumina maotok tetela pika betahkeun. Maotok calik teras kedalisan. Janten kieu geulis oge kasip. Emak bade medarusyah anu tangtu hidup duaan teh henteu apa? Mun emak henteu berebeja mah. Cenah di mana emak apa?
Da kaciri atuh gelis oge kasep ku mama. Naon rahasiana nyata na hidup duaan teh mubanda tenaga lapis anu pohara sareng kuat. Mun teh mah mak tarung sareng neng sareng ujang terus eta kekuatan teh diaktifkeun mak moal bisa ngelihkeun hidup. Ya kitu keneh sareng Jang Irwan. Hidup duaan teh mangrupakeun jalmi anu langka. Terus abdi teh kedah kumaha itu mah? Si Denok harita teh neuteup ka Ma Otok. Ma bakal ngaktifkeun kekuatan hidup duaan. Sok geura siapkeun diri masing-masing. Jung harita teh Ma Otok tatih teras ka kamar, bernahkeun tempat sangkan nyaman. Lelami manggil ka si Denok, Jung si Denok harita teh tatih teras ngloyong ka kamarna Ma Otok. Ma Otok nuju calik sila mendeko. Si Denok oge harita teh dipiwarang sila di payuneun Ma Otok. Duareuna parantos papayun payun. Sok siapkeun diri Neng Denok. Mohon mangga mah. Dua panangan Ma Otok dibuka tigigir kaluhur. Teras gap dua dampalna teh pantel. Terus dikaharepkeun sajajar sareng dadana. Teras dibuka didorongkeun kana dada si Denok. Karasaku si Denok harita teh aya kakuatan anu haneut nyaliara kana sadaya badanna. Lame-lame jadi panas. Si Denok nahan sakuat tenaga, kesang tiis, kesang badak nyaliara kana sakujur badana. Aya kena 15 menitan, si Denok harita teh cungar-cengir nahan eta kekuatan. Baracak! Aya sinar bodas tina dadana si Denok. Di kamar Ma Otok harita teh jadi caang. Puguh we si Denok kaget anu leuwih mikira. Hawa panas dina dirina ayeuna mah jadi biasa di we. Ma Otok teras ngalesotkeun dua dampal pananganana tina dada si Denok. Eta cahaya teh masih keneh ngempur hurung, lame-lame las leungit. Eta cahaya teh aya deui, mimitina mah tina sampean si Denok teras naik dugi ka sirahna. Badan si Denok ayeuna mah jadi cahayaan. Ma Otok suka jeung bungah margi pamaksudanana hasil. Alhamdulillah Neng, hasil. Ayeuna mah kekuatan hidup parantos muncul, tinggal hidup anu ngolahna sangkan bisa ngendalikeun sareng digunakeun kana jalan anu hade anu dipika ridho ku Allah. Mohon ma hatur nuhun pisan kana bantosanana. Sami-sami Neng geus. Jang Irwan ka dieu Jang. Ma Otok nyaur Irwan anu teh tadi ngadengengkeun Ma Otok sareng si Denok. Jung Irwan harita teh nangtung teras lebet ka kamar, gek calik di payuneun Ma Otok. Sedengkeun si Denok harita teh ngeser ka gigir. Ma Otok mere isyarat sangkan si Denok tetep aya di kamar. Seperti si Denok di wae, Irwan ge ngesang, sakujur badanna teh baseuh. Baracak, tina dada Irwan harita teh aya cahaya bodas semu hejo. Hawa anu asalna panas ayeuna mah jadi haneut karasa ku Irwan. Ma Otok nyerengeh. Os anu tinggal dua teh harita teh katingali. Ma Otok bunga sabab geus hasil ngaluarkeun kekuatan anu aya dina dirina Irwan. Alhamdulillah, hasil ngaktifkeun kekuatan hidup duaan. Memeh hidup duaan bulang, mun teu kaburatan mak bade nurunkeun sababaraha jurus ka hidup duaan. Kumaha daek? Si Denok sedang Irwan harita teh unggek tandaning ngaheukeun atawa nyanggupan. Jurus-jurus mah teh henteu ari loba mah nya cukup we keur ngajaga diri tina serangan musuh. Tah ayeuna mah istirahat heula we. Bisi bade ibak heula sok we da loba cai mah. Pancuran di tukangan bumi emak. Engke muntos isa hidup duaan langsung sarenya. Yang Denok di kamar anu itu tuh balitunya. Yang Irwan anu ieu. Engke ku emak dihudangkeun jam 12 peutingnya. Urang latihan silat. Nya sabada kitu mah si Denok keluar ti bumi. Harita teh secoba bersih mandi. Beres si Denok mandi, Irwan oge harita teh mandi da puguh acuk oge baseuh ku kesang. Untung we si Denok teh sareng Irwan nyandak salin. Nyelelekna waktu harita teh henteu karasa ngong we adzan magrib. Sora anu adzan teh meuni halimpu pisan metak narik kana hate hayang berjamaah salat magrib. Irwan sareng Joko harita teh berjamaah salat magrib di masjid caket bumina Ma Otok. Beres berjamaah magrib, Irwan teh henteu keluar ti masjid teras we maca istighfar sareng sholawat. Nya sabadana salat Isya, Irwan keluar ti masjid teras lebet ka bumina Ma Otok. Di bumina Ma Otok tos sadia tuangeun, Ma Otok sareng si Denok oge nuju carik ngantosan Irwan mulih ti masjid. Euleuh,
waktu sena peratu siap kaum dangu. Insyaallah dan anjing urang teraskeun dina bagian anu ka 18. Semangga berjumpa tung kasodayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.